Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeunna di Mekah bengi Senin taun gajah Rabiul awal bulana tanggal April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panamlina sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya madingapur di bumi namuruk mancur babarataya kokotoran orang tos kenginya pitan socalin kengingipatan serta harum sesengitan medana di akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan tos tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan tos capetan sasauran Yuswana 10 bulan tiasa amang papanahan ngelekeun budak nulian tapi tara kumagungan para bina Kanjeng Nabi jat nikah pinuhku puji pinter tur gede kawani sabarnya akasasani keur obat tahun Yuswana
malaikat melarang. Jibril kadua rencana, Mikail jenenganana ngesikeun kana manana ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dadatang Nabi kancang dirapatkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicapu khotamin nabi. Harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana sadia ngaran lemburna. Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggeukeun. Kagenep taun yuswana ditinggal pupus ibuna. Nabi dirorong eyangna Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih kabatin. Sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamanna. Abdi Tholib kakasina saderek tegas ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicandak ka nagara Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu tepanjang Kangjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jami monyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus nyebaran. Sifat Nabi pangangeusan aya di anjeunna pisan. Harita loba nu iman ka Nabi ngakeun panutan. Langit Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang ka unggal nagari kauntunganna
pangharna di Mekah kana Nabi kalangkungnya Siti Khadijah masrahan kana Nabi barang dagangan Maisarah nu ngarencangan kana Nabi kuranyangan kacarios Maisarah teh loba pamangdakna aneh ciciren Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh datang kalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah akhirna Siti Khadijah kana Nabi mundut ditikah harita yuswana Nabi salawe tahun kawardi ngadak sugi mukti tapi tambahna saati karasep na Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di gunung Hiro Marati ibadahna saban wengi di dinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalangan damu pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti nyebarkeun agama Gusti anu iman paheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pamulyana murah kali nu nonoman anu paheulana iman Sayyidina Ali pisan ka Nabi saderek pisan jeung ari jalma mulia anu paheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adat ari lobana pisan
singali kana negeri habsi nu tebih di dia anjeunna kira eling tilu sasi muli sahabati habsi kacarios Kangjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci pamana sareng garwana pada pupus buanana harita Nabi Yuswana kalima puluh tahuna geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng ka Siti Aisyah